Yo, yo, harga naik, kabeh karasa. Dulur, ieu realita kenyataan ayeuna. Harga plastik beki mahal, dagangan leutik jadi berat. Nu biasana untung saeutik, ayeuna mah malah nyaris rugi. Indung dagang dihareupeun sakolah, ngitung receh bari mikir loba. Budak hayang jajan saperti biasa, tapi harga kudu naek teu bisa sarua. Naik saeutik tapi karasa, kanu leutik berat luar biasa. Program datang teka bendung, harga pasar jadi milu ngagulung. Harga plastik naik, jajan budak mahal, nu dagang leutik jadi kaserang. MBG datang teka kontrol, nu kena dampak malah nu dihandap. Harga plastik naik, hirup beki sesak, budak hayang jajan kudu mikir heula. Nu sakuduna ngabantu rakyat, kadang malah nambah beban nu aya. Hey, goyang tapi inget, harga naik teu bisa disumput. Breakbeat, realita nyata. Kopi saset, roti, permen, sadayana milu naek pelan-pelan. Nu meuli jadi mikir dua kali, nu ngajual bingung kudu kumaha deui. Untung ipis penutupan modal, kadang kudu gurangan dagangan. Nu penting mah tetep jalan, sanajan hasilna teu sabanding harapan. Sora leutik jarang kadenge, padahal maranehna nu pangeulana keneh. Kena dampak tina parobahan, nu teu kungsi dipikiran ti awal. Harga plastik naik, jajan budak mahal, nu dagang leutik jadi kaserang. MBG datang teka kontrol, nu kena dampak malah nu dihandap. Harga plastik naik, hirup beki sesak, budak arek jajan kudu mikir heula. Nu sakuduna ngabantu rakyat, kadang malah nambah beban nu aya. Teu kabeh salah tapi kudu diatur, supaya rakyat teu terus kabur. Program alus lamun tepat, lamun teu jadi beban masyarakat. Lur, ulah nutup deui sora di pasar leutik, nepi ka kota. Mugiah aya nu ngadengekeun, rakyat leutik butuh perlindungan. DJ Sunda Vulsera, sora kendang lelus, suling ngagegeh peuting. Aya janji tapi asa jauh. MBG cenah pikeun rahayat, tapi naha kenyataan mah nyeri.
anyar deui. Katanya demi rakyat. Tapi nu katingali mah nu untung teh saha? MBG jadi alat investasi. Saha nu untung, saha nu rugi. Nu diluhur seruy sorangan, nu dihandap nahan beban. MBG datang rame di berita, katanya solusi keur bangsa kita. Karyawan menang motor listrik, wah katingali siga hadiah instan. Tiap poe update di sosial media, pamer fasilitas jadi bahan cerita. Tapi aya nu poho di balik layar, guru ngajar can karasa bayaranna. Tahun ka tahun janji disusun, nasib guru terkungsi turun. Sabaraha lila kudu sabar, padahal maranehna pahlawan sabenerna. Ayo coba pikirkeun saha nu salah, nu penting mana gaya atawa pikir. Ayo coba pikirkeun, program rame tapi terata. MBG jadi alat investasi. Saha nu untung, saha nu rugi. Nu diluhur seruy sorangan, nu dihandap nahan beban. Motor listrik jadi simbol maju, tapi pendidikan masih keneh kaku. Guru honorer ngantos kabar janji cair, tapi teu datang-datang. Di kelas kosong kapur nyisa saeutik, semangat gede fasilitas sempit. Nu ngadidik generasi bangsa, kadang hirupna kalah ku data. Urang teu sirik kana kamajuan, tapi kudu adil dina pangbajean. Lamun bener keur masa depan, guru heula menang perhatian. He, nu ngajarkeun urang maca teu meunang dipopohokeun nya. MBG jadi alat investasi. Saha nu untung, saha nu rugi. Lamun teu adil dina jalan, rakyat deui nu jadi korban. Program alus lamun tepat guna, dengan saukur pencitraan wungkul. Inget deui saha nu jasa, guru nu ngajarkeun urang sagalangana. Heh, DJ Vol Extra. Dompet dibuka pelan-pelan, isina nyesa 5.000. Ngajak ribut deui, ora iso keur meuli kopi. Isuk keneh geus lieur, kopi can aya
dompet mah geus ngagorowok. Astaga, hirup teh nah kieu teuing. Kopi teu aya, sirah milu lieur, gaji can turun, utang geus ngumpul. Hayang santai tapi pikiran kabur, hirup asa berat tapi kudu jujur. Hudang isuk alam geus ngageter leungeun neangan HP, saldo malah nyetrum jero. Warung kopi katingali hayang meser hiji, tapi inget cicilan mundur deui. Babaturan update ngopi di kafe, aing di imah ngopi cai hanet bae. Hirup mah lucu sok teu adil rasana, nu loba gaya tapi duit entah kamana. Sirah lieur lain ku kopi hungkul, tapi mikiran hirup nu can kumpul. Sabar euy ulah nepi ka gugur, rejeki mah aya asal teu kabur. Kopi teu aya, sirah milu lieur, dompet ipis gaya kudu subur. Seuri bae sanajan rada hancur, hirup teu gampang tapi kudu jujur. Bawa santai ulah pundung, nah atuh hirup kudu bingung. Kopi teu aya, teu kudu pundung, nu penting mah ulah sok ngeluh hungkul. Memang ayeuna can jadi saha-saha, tapi usaha mah ulah asa sia-sia. Saeutik asal konsisten jalan, isuk bisa robah nasib jadi jalan terang. Teu kudu gengsi, hirup sederhana, nu penting halal jeung loba doa. Kopi bisa nyusul lamun rejeki datang, nu penting ayeuna ulah nepi ka nyerah. Lieur ayeuna lain hartina gagal, hirup muter kadang turun kadang mahal. Sing kuat hate ulah gampang pegat, isuk aya cahaya sanajan ayeuna berat. Kopi teu aya, sirah milu lieur, tapi semangat ulah nepi ka luntur. Seuri deui sanajan can makmur, hirup kudu maju sanajan can luhur. Kopi mah bisa nyusul euy, nu penting mah ulah nyerah heula. Hirup teu kudu loba gaya, nu penting tetep jalan sanajan liar. Yo, hirup berat beki karasa, program datang tapi naha karasa. DJ Sunda, hayu urang buka mata. Aya warta di luhur kota, barudak cenah aikina rendah rata. Dibanding negara luar jauh pisan, solusina MBG dijadikeun solusi. Padahal tiba heula geus loba bukti, anak bangsa juara nepi ka luar negeri. Medali emas prestasi nyata, tapi pamarentah kamana waktu eta. Teu aya nu datang, teu aya nu peduli, pas butuh sorotan kabeh jadi janji. Barudak dipake jadi alasan, program datang tapi loba pertanyaan.
Abah, emang danggukeun sakedap sabari. Urang goyang santai DJ Volsera. Budak sakola ayeuna mah makan gratis unggal poe. Tapi rasana kitu-kitu wae. MBG MBG Isu-isu datang mobil gede, ngabawa kotak katanya istimewa. Menu sehat katanya bergizi, tapi rasana meh sarua deui. Budak sakola mimiti bunga, di foto-foto jadi berita. Tapi saminggu geus karasa, menu deui ieu bosen euy nya. Ceuk berita, program mulia, ceuk lapangan, loba drama. Nu penting mah laporan alus, sanajan dahareun loba mubazir teu kaurus. Makan bergizi katanya solusi, tapi nu untung nu make dasi. Relawan gajina gede pisan, nu dahar mah ngan ukur sesaan. MBG rame di medsos, di dapur mah cenah gede jatahna. Makan bergizi jadi sensasi, budak bosen teu aya variasi. Nasi tiis jeung lauk teu jelas, kadang amis kadang teu beres. Sayur layu teu aya rasa, nu penting mah laporan aya. Relawan datang maki mobil anyar, selfie bari sebar kabar. Program sukses cek nu di luhur, di handap mah loba nu ngeluh. Cenah ieu keur masa depan, generasi kudu diperhatoskeun. Tapi naha jadi ladang duit, nu penting proyek. Urusan budak masa eutik, makan bergizi tapi kumaha ieu nu menang untung jalma nu kitu. Dikelola ku relawan gaji gede, pikeun kapentingan nu boga kuasa bae. MBG jadi cerita antara nyata jeung sandiwara. Makan bergizi slogan wungkul di lapangan mah loba nu janggal. Budak ngomong jujur teu didenge, nu penting angka laporan gede. Dahar teu bea jadi runtah, program jalan tapi salah arah. Makan bergizi kuduna pasti, dengan ukur janji-janji. Lamun bener ke rakyat leutik, kudu jujur ulah dimanipulatif. MBG hayangna beres, teu jadi ajang ngumpulkeun kertas. Makan bergizi ulangan nami, tapi kudu karasa manfaatna nu pasti.
Tos ngadanggukeun saha nu sabar. Sakola mah teu boga duit, sora leutik teu menang program badak terus, nu leutik keneh dipopohokeun. Sakola mah teu boga duit, ieu sanes cari enggal, lamun terus kieu masa depan milik saha. Pikeun kangen nomer sareng laporan, aya cimata disumputkeun, moal nalahkeun tapi ieu kanyataan. Sakola mah teu boga duit, sabaraha lambi urang kedah tahan, lamun sistem teu di sisi anjeun, tong reuas lamun-lamunan ancur. Sakola mah teu boga duit, ieu sora ti handap, henteu ngangen lagu biasa, tapi jarigna pola. Aranjeunna nyarios yang sadayana gaduh kasempetan, tapi anu berjuang tetep dibuang. Yo, dunya kakawasan teh geus teu aneh deui. Bapak turun, anak langsung ngaganti, rakyat ngan jadi panonton.